tos kaunjuk pangkon salira. Oge langkung ti payuna punten anu kasiun bisa aya kaluputan kalapatan ageng sumuan teu alik malum sifat ting manusia. Kana tambolong keur gelis bojo si akang anu gelis kawanti-wanti endah maliwarna bangeusi hate akang beurang jeung peuting syukur bagja kamayangan keun ai masalah silih hampura mah eta jimat anu pangampuh-ampuhna antara urang jeung urang. Sabab pangeran moal ngahampura ka dosa eta jelema salagi eta jelema can dihampura dosana ku papada makhlukna. Komo deui urang ayeuna ngaran makhluk hirup makhluk anu teu sampurna. Loba kasalahan, loba kakaliruan sabab ai jelema di alam dunya mah aya dua papasangan nya patantan. Aya hade, aya goreng. Aya berang, aya peuting, aya awewe, aya lalaki lain berang Bapak Haji lain. Berang kitu geuning cenah Bapak Haji di Sukabumi mah Pak Haji Bapak Haji Muhammad Ahmad Rasyikin mah Ki Hamar Puja Asmara teh berang cenah kitu. Haturan kitunya. Kadunungan orang sadayana di Sukaraja gitunya. Gilang permata biru. Leres. Si Raja Asmara jali. Tah sarua meureun geulis. Ke manusia mah tadi teu ngicing dina hiji martabat. Aya gurang, aya peuting, aya awe, aya laki tadi oge. Nuhun ke masalah kesalahan yang lain euy masalah kesalahan kitu aing kita tadi nepi karek utah ngadaharan pupucukan ai di jero aya cikopi aya kadaharan ngeunah aya kulub suuk meureun dieu aya nu ngiring ai dewek teh di alungan saeutik ge lajeng manggih kada olay teu kira-kiranya aya pai sudah oroh aya Kere monyet. Atar ka mana eta? Oh gitu loh. Liga eta jojo Karena dahareun dasar jami bontomur. Jika bedaeng paena. Bu lain ditingali aya cikopi segala lupa jang pejakeun kasih astaji atong kalangkang kolong ka dieu keur badami gitu nah tadekeun bae Kang Semar adatna ari budak adat keun bae Kang Semar tong dicarek si eta mah dicarek kamari ge dicarek sakali ngaduluk walungan kamari ge si eta mah lain make ngaduduk walungan segala ngabodor mun ditu nya. lamun ngabodor batur diseri-serikeun si eta mah. Bade aya naon satrasna ieu teh nun asarareuwas. Kieu Kang Semar. Sehingga kasih emak we sin-sin mah si wow. lamun ayeuna ningali kana kaayaan zaman urang teu perlu dipake hariwang da iraha-iraha oge masalah eta mah bakal tuntas keun urang mah da kaayaan di tengah padepokan ke di leuweung tong loba dedenge kajadian di dieu keun da melak cabe moal jadi bonteng melak bonteng moal jadi cabe melak bonteng bakal jadi bonteng melak cabe bakal jadi cabe melak goreng bakal jadi goreng melak hade bakal jadi hade
saha anu jelema melak goreng tangtu bakal kacing ciri teu di dunya meureun di akhirat masalah eta cenah teu katingali ku haliah dunya di akhiratna bakal ditingali boro-boro di akhirat loba di alam dunya kalakuan jelema anu geus ditingali di kota teh cenah rame di kota teh ya melak cabe bulah hade kita ngan urang teh dina waktu ayeuna nu penting menekung ka Yang Maha Agung menta-menta kanu kawasa menta disalametkeun menta magfirah jeung menta rahmatna supaya disalametkeun di dunya jeung di akhir kitu gelis ngan ayeuna ieu teh salajan ama memang disebutkeun kolot ieu tapi ayeuna lamun ningali paroman anu jadi pamajikan asa harariwang Ariwang kumaha Raka Prabu Ariwang kumaha biasana oge sakapeung sok kahaleung lagu bah dukun cenah nu kitu biasa sok nyanyi kucek-kucek kutahe sok nyanyi pamuda idaman ari ayeuna geus tara aya hariring eta goyang domret kadang-kadang sakali-kali mabok bae yakin nanti sakapung yang ai goyang dompet teu kumaha udah ketik bisa ngapung babakungna goyang dompet gitu li nya eta newa-newa wis cepot bejakeun di baledog ku masjid sia koe si Areng kemana sih si U si Gareng mah keur jaga belah ditu beda keur ngalaan suluh si Gareng keur ngalaan suuk batur jeung juragan naon tah itu cenah tadi kapan milu kana jeung juragan Rama Parasu kieu deuk nanya bisina baga pamajikan teh aya kahayang atuh kahayang naon pok geura bebeja da kawajiban ai salaki teh nyaeta Gusti di alam dunya laras kan lamun ayeuna disebutkeun pangeran di alam dunya lain hartina pangeran sarua jeung pangeran anu di luhur tapi wajib dipusti-pusti mangeran teh mangeran kana naon mode kieu ngadunungan setiap ngadunungan segala parentahna kudu dilaksanakeun asal parentah eta aya dina rel keagamaan jeung rel kamanusiaan sanajan kisalaki ayeuna lamun tah goreng mah tong dilaksanakeun sanajan tina bujur hayam ai endog mah eta teh kudu dicokot sanajan tina bujur jelema ai nu geuleuh mah tong dicokot eta mah wah haji ieu mah deuk nanyakeun kanu jadi pamajikan bisi hayang motor rek dipanggulikeun sugan boga duitna bisi hayang make baju anu ayeuna udel keren anu rada belu sagala rupa eta teh lagu serangnya jiga lagu serangenge udel keren tah bisi hayang baju nu kitu deuk pamer deuk panggulikeun nya pada abang lamanya loba ting ngaroko ieu kieu seueur teh ngana suku ci aya naon sok balangga deuh naga geuri kitu kedah buluk berangkat saroge mah Quran satuhu satia ai karaosan mate aya naon-naon ieu mah mun kahariwang dina harte kaula amuy aya naon sud blak-blak saya nama blak-blakan we teuing di sinang siroka ceuk basa dalang teh mah mun kitu urusan rumah tangga mah Quran urusan rumah tangga mah kudu buruk-brak ulah disebut salindung supaya bisa kapecah wilayah kahoyong ci sok ka dieu kahareun mayun barang ditaros nyata dewi renungan anjeunna